teh si Akang teh kemana? Waya kieu can datang keneh. Apaan tadi teh cenah? Bade malang siar milari Ajis. Lagi. Kanggo saha Ajisna? Watir bisi engke teh nagih. Kepanggih jeung awewe deui. Apaan pan si Akang adun teh ganteng keneh. Aya atuh aya naon? Kanyang mah aya keneh. Puku atuh da. Cinta mah tetep banyak. Cek saha ngedul. Da lain ngedul. Kang adun mah bukan males. Naon atuh? Tukang sare. Atuh da. Kumaha atuh da nya geus boboh. Sehari ditinggal Kang Adun teh asa sehari we. Juga seminggu. Ente lalu teuing atuh saminggu mah lami. Keun atuh Kang Adun didoakeun ku Okoy. Sing geura meunang duitnya. Ya. Ya geura hayam. Tadi ayam ker. Tadi ayam ya. Kunci ayam apa? Ulah karunya da. Ya mah ayam kukutan ya mah. Loma tuh me tuh. Ker. Ya ka dieu ayam ya. Tah anu ieu hayam ngaranna teh si Ago ieu teh. Nya Ago ayam jago. Gede-gede ayam lagi. Wah, buluna hurik ieu teh. Buluna hurik. Boronto. Hurik. Hauk teh nu kumaha teh nya? Buluna burik kitu teh. Heeh, bulu burik. Teu ngarti. Aku ka dieu aku. Baturan ya. Aku majikan maneh kana duit. Pengalaman bareto aya burik. Ayam bulu burik. Matak teu wani dipuncit teh. Nggak berani ayam burik bulunya mah dipotong. Aya kenangan. Kumaha kenangan atuh? Kenangan teh gini. Dek lebaran teh nya. Lebaran pas eta teh. Jadi ada ayam burik, anak nasi Ago nya. Pek teh carita nama. Dipuncit, dah emak jeung bapak dek datang ka dieu. Kanjang gitu, eta teh geus lebaran nya. Geus lebaran da ciga nama. Tah eta teh ari geus dipuncit teh. Da muluna teh dipiceunan nya. Bulu. Nya atuh dipiceunan. Nya da atuh keur naon buluna tadi. Dahar. Goreng. Da dipasak mah teh enak atuh bulu. Sok macam-macam ai bulu Kang Adun mah da bagus. Bulu naon ieu teh? Sok salah wae ieu lain buluna naon da maksudna bulu janggut. Tarik bulu hayam ada baunya si puncit mah komo. Eta naon eta trompet teh. Carita nama eta geus dipuncit teh nya ayam teh. Barang ditalanjangan ayam teh. Nah, anu ditalanjang teh saha? Ulah salah deui. Maksudna buluna geus dicabut. Apaan jadi parno eta? Geus bulu dicabut teh ketingali we kabeh. Naon teh eta? Daging hayam. Talanjangan hayam teh jadi buligir. Parno eta. Teu dianu. Boro-boro di anu kumaha? Eta pararuku. Jadi geus dipuncit teh hayam teh. Pan buluna dipiceunan gitu tah. Ari eta ditinyuhnya ku Cipanas teh nya. Digodog direbus hayam teh. Langsung dileguk teh. Henteu ngan anu jadi prihatin teh naha eta hayam. Barang dibelek dagingna. Burik we kabeh we.
mata kapok mencet hayam burik teh daging-dagingna burik gitu teh. Daging-dagingna burik gitu teh. Jadina teu pararugo we barang emak jeung bapa datang. Okoy sia teh cenah kitu. Naon papa? Nya okoy atuh cenah. Itu kumaha mani rajin-rajin teuing. Naon apa? Ieu hayam nepi ka dicet kieu. Sidik. Lain sidik hayam burik eta dicet sih bener eta bapak. Ada ai kitu mah ulah atuh mencet hayam burik mah. Dan ieu teh hayam teh bari jeung porno cenah ditalanjangan eta ping-pingna hayam ka mana-mana. Mantap. Ping-ping hayam cenah dihareupeun abah, jadi abah teh teringat ka emak. Ingat kumaha? Maksudna emak beuki kena ping-ping hayam.